itu santri mualai resah tebetaheun di pondokna wallahu alam. Padahal pondokna eta kena sakitu gedong, caina bagus, listrikna bagus, tapi dibere tebetah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia hitut itu ilo itu can datang ke tempat ngariungnya na geus bebeja kiai hayang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus tadi betekeun gunyana didadatkeun keluar bukur kepret geus atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut barang dibuka cucut nyunyut eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu teu sadar tak kiai sing sadar gara-gara ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan dedeh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajeun kumaha ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareuweuh kabeh titaku saha gerak Allah minggu anu tadi geus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate si aya penyakitan bego hubud dunya tah ulah sok batur hubud dunya dirina cenah kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamer ti Allah resep yang henteu nama rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur manggeus ka awang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah masyaallah kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepes ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumian ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nundek di pagahanana caknya emang santri ajur kabeh ku bom beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu us nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jasi aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna cari leutik cenah ge nah ita teu karasa ku cenah di dunia teh kos karari ajur lain hiji lain dua masyaallah mantap aya kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana keukeuh lantaran pahar moko datang nu ieu si mamang nembung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misah di dieu mah dibuang gede kekuatanna hanya cuman 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti keneh ku ari eksis keneh bae masyaallah aya naon buah eta Golkar mah sebab tadina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah dimimitian tidinya tah horeng kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil
Kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Tah, kiai mah dibunuh dengan cara yang adil. Dibunuh karakterna, dibunuh harismana, dibunuh kabarokahanana, dibunuh ilmuna. Ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu dayakeun tobat, heran aing mah. Heran heuh. Sakali deui enahan ngomongkeun ge. Hayang aing mah tobat tak kiai teh ja ilmuna ayaheun keneh. Insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka Abah. Bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cakeun Allah terido. Eta lamun hayang bagusnya tobat. Cara tobat tuh kebeuleuh pondokna. Eta kolot teu kira-kira ngomong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'fa minan nar qala likullin di'afun walakin la ta'lamun. Allahu a'lamu bimuradi qalam ngadawi Allah ta'ala lemalur ya Allah lahum gadwe ulaika yaumal kiamati dalam dina kiamat ngucap-ngucap yang lafad urukhulu pada maranjing siraga bepi jumlati umamin dalam golongan pirang-pirang umat. Kodo kholat kang teman-teman wis dingin ya umamin qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh minal jinni wal insi saking jidlan manusia pinlaring dalam neraka muta'allikum dudukhulu iku kang dari macumantel kalawan lapadun khulu kullama dakhalat ummatun samang-samang samanjing sabah umat an-nar ing neraka la'anat maka ngalalat ya umat ukhtaha ing dulure umat allati belakang teteping dalam sadurunge umat li dhalaliha biha kena sasare umat biha kal dengan nyasarkeun umat biha kalawan hatta idza daraku malam-malam tatkala nemu ya umat dalam kutegazat bertemu ya umat biha ing dalam nar jami'an alisa kabeh qalat ukhrahum kang ngucap apa kang hari ini umat wa hum alat baulan utawa ukhra iku pirang-pirang kang anut li ulahum kadue pirang kang awale ya umat ayli ajlaihim tegese kade pirang-pirang kang gede ni
tawa pamimpin ya umatuhum al-matbu'una lan utawi ya ajilla iku kang den anu tikabe Mujabing lapat Rabbalah pangeran ingsun sadaya haulai adallana wadalluna utawi gila samudayani iku nyasarkeun ya ulah kabena ingsun sadaya fatihim akan ituanu minha ulah azabam di'afaing siksa kang dan tigal-tigal mudha'afan tegese kang dan tigal-tigal minan dari saking neraka Golang adawi ya Allah ing lapan likulin ikut tetap kadwa saban-saban kang suji mingku meminum saking sirah kabeh wa minum lan saking uladipun utawi tiklan azabum mudha'afun utawi tegese siksaan kang dan tigal-tigal walakila ta'lamun lan tetap ini orang waru sirah kabeh Bilyai kalawan nganggo iya walakila ya'lamun wa ta'ilan tawalakila ta'lamun malikuli farikining barang kang tetap kada saban-saban golongan wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhukul azab bima kuntum taksibun Allah alam bimuradi wa qalatulahum lan mujazaba yang kang awale ya umat li ukhra kadue pirang kang akhire umat amagana lakum ilaban pamagana maga orana nana ikut tetep kadue siraka bi alaina ingat singsun sadaya min fadlin di annakum lam takfuru bisababina kanda zatuna sirakabi kuara kalalu pursirakabi kalawan sebab ingsun sadaya wa nahnu antum sawaw maka utai ingsun sadaya lan sirakabi kupada qala ta'ala lahum adahu ya Allah ta'ala alim al-ur ya Allah lahum kadue ulalan ukhra Jabila berbazukum maka padanya cipi sirakabe al-azab ing siksaan bima kuntum taksibun kalawan barang kang ana sirakabe iku ngawasaha sirakabe sakumaha kamari ayat ieu teh nuluykeun nu kamari bahwa para kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Hindu kabeh bakal digejeburkeun ka neraka ketika sakarat nageh diome ku malaikat aina ma kuntum tad'un mana nuku maneh disembah-sembah teh hayu nuku maneh disembah pangeran bapa ayo gerak turunkeun ayo nuku maneh disembah pangeran anak incuan teh mun incuan aja gerak pangeran incu geroken pangeran batu pangeran kayu geroken sia kuaing bakal dicabut nyawa sia ayo malaikat ngome ka para kafirin masyaallah nu mantak nu tujojoakan kafir mah sakaratna Ari Islam kabeh urang sering ningali tenang maot kalam maot ko mubari jeung kurang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah
atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mentak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceli la ilaha illallah lalaunan. Maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah. Lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos ngariung la ilaha illallah la ilaha illallah nyana ge gida gua aduh sakjana hiki awat ya. Aduh, emang mulu dan tanaon ya. Ulah, geus bae berkadeuleu orang bangun urutan. Geus sakitu bae. Namun encan karak balikan deui. La ilaha illallah. Kayaknya lagi kadeuleu urang la ilaha illallah. Lamun nyanda terus bela ilah kau mau kadenge mah kurang kan roh bagi kade tah ngapanana kan beuki cepat nah, kurang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan kan nu di itu la ilaha illallah nu di Allah ilaha illallah aing milu ka mana cenah ieu ribet ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula osok kitu judi misalnya geus ulah kena kajero maaf mangnya babaturan baheula na ka ditu lah ketua lah bangsa nu main cimplong segala rupa keluar guys ieu mah keur disterilkeun ceuk urang ieu jadi lagi embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan mah nyana ge ngomong eta babaturan aing mah eta mah inditkeun ka ditu kejeburkeun abah ka sumur kana aing bisi ka babawa punyana ceuk eta mungkin gawe gitu sesuai jeung situasi kebutuhan orang dahaga butuh minum orang lapar butuh dahar orang tunduh butuh sare awak orang teh kitu teh urang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh doa jeung zikir mantap urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jang anu nungguan nuhun-nuhunan ge nu nungguan nuhun mah haji nuhun iraha ka dieu deui mah haji meuli jerukna kos kitu di ameis Allah tidak geus teu urusan dia apa-apaan. Aduh, buku nu gering ngap-ngapan bantu. Teu hayang jeruk ngan apal dengan nyana mah hayangna zikir atau sholawat jeung berbagai zikir-zikir. Mantak ngeuneun muriang kritis gadenge nu maca Quran. Maca Quranan nu barapi nu ngeunaheun. Atuh nu ngeunaheun makhrajna. Lantaran nyana kan ngadengkeun Yasin ngadengkeun wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nya ka makhrajna duh pas ngeunah tuh karena menyanana ayeuna dibacakeun Yasin makhrajna teu bagus wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mah mendingan teu dibacaan sakjana teh puyang aing ngadengkeun kos ieu inditkeun eta kos kitu ganti habak atuh kan nyana teu daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahus samad sakena teu hayang aing ngadengkeun teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering lain ahad wah mentak nu rapi
Ila malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah. Nana kumane disembah. Qalu cak jana dalu langit. Muncul geus ti kamari ku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleuh. Atuh ujung-ujungna mah nyana wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir. Na'udzubillah min zalik. Masyaallah. Lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah ku malakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana. Tuluy bae malaikat budak-budaknya na gerahan cak nya mana ayo geura sesembahan nu kumaneh disembah teh ayo geura. Atunya nage ngomong kolu dulu ujung-ujungna pae kafir. Nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir. Iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah, tapi Gusti Allah teh geus mere kawasan, geus mere kawenangan ka khazinun nar. Malaikat-malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu berbagai agama nu lain Islam. Udkhulu finnar. Sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka. Mangka ningus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara. Kadulu didinya seununa ruhakna hewan-hewan neraka, oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana. Cai ngagolotrok anu luar biasa panasna kadulu. Iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi, wahai Nasrani, kafirin tah ieu udkhulun nar. Dirasup maneh ka neraka. Dijumlati umamin qarqarat min qablikum minal jinni wal ins, disertai beserta umat-umat nu baraheula memeh aranjeun kabeh moh jin moh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah ieu tempatna tah. Insyaallah karim. Endeu kumaha deui? Ya memang keur sakarat tagenya nama atuh geus sadar tadi teh wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Aduh pohara. Ya ujung-ujung nama atuh deuk kumaha ge merod tinggal merod embungeun nyana teh lulumpatan ka kaler ka kidul kawetan ka kulon embung asup ka neraka. Bring kawetan. Di ditu dijaga ku malaikat ku seuneu plek ayo sia bring lumpat ka kulon dijaga ku malaikat seuneu deui blek bring ka tukang ka dijaga ku malaikat pake seuneu saiderna seuneu digiring make seuneu endeu kumaha coba ieu reketak cak nu diharap ulah nyedak atuh cuma nyedak bae cak teh aing tuh bante nyedak lah kudu tukang sesedakan kieu itu kan neraka ya urang ye je wah ya atuh kage jebur jadi giringna make seuneu ka ditu seuneu ka dieu seuneu ya otomatis brus enggak kejebur kabeh ka neraka. Masya Allah. Aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh. Aya jelema muslim pas
menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat. Assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetap jana salam. Assalamualaikum. Salam-salaman di dia bang. Salam dia kan keselamatan ieu neraka cek malaikat. Tetap kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Nah, tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab didinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae ahli tasawuf kos kitu jasa. Mana suratna? Oh, make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salam asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cek malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ya mah. Aing bantu dibalangkeun we. Oh masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebala-bebe jaga sosanya. Moal. Deui loba kos gitu jasa. Geus atuh balangkeun. Datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadangin kudu ditukang kafir. Tetep kan nyana kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah. Nurutan nyana ge. Assalamualaikum. Kenyam malaikat. Tadi singko salam di blon. Tetap jalan salam. Assalamualaikum. Malaikat. Tulak cangkeng malaikat. Tulak cangkeng malaikat. Cek dina hatena moal jawab ku aing ka jeung. Tilu kali mas. Assalamualaikum. Dia towel make sikut. Ngaguling ke neraka. Cek malaikat ampura aduh. Ampura aing lain teu ngajawab sikut aing ngomeh sia ya. Teu bisa tetep bae nu di dunia teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa. Tetep jadi eta make sikut diketukeun doang trek. Neraka. Tetep hampuran mereka hampura aduh. Ceknya dia sikut ngamuk ya ya kan. Aya we Gusti Allah. Jadi tetep selamat tah. Itu Islam. Ieu masih ngejebur kabeh ka neraka. Kumaha? Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a. Begitu arasub kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kabeh arasub ka neraka. Kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekana dulurna di jero neraka teh nyana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing deuk ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ge sakjana nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aya tuh atuh gara-gara sia goblok tungtu nama lain gara neraka yang sia gelut cenah dirinya di neraka gelut atuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut laknat ukhta ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut renganan ieu gambaranana
Begitu datang anu anyar gengna datang, wow betungna geus kedut jasa mangkaning bujalna ge doton kahar godega ini makanan aku. Kenapa kamu masuk sini ya? Kamu membunuh ya? Berapa yang kamu bunuh? Berapa yang kamu bunuh? Ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil. 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin. Ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin lu, gua bunuh lu. Oh, di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang kayak ke penjara, aing ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara, asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu tuh rahasia perusahaan. Kayaknya bae. Bisnis kami mah ke penjara gitu. Boh udah. Di penjara teh lain lalako norengkos karar itu. Ma ieu ge tah la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha. Terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa. Talah kau datang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Gusarabe darah datang kabeh blus malah ditareangan. Si anu ke mana si anu? Oh can datang, tungguan. Gus gerlut gus wow, silih ejek, gus silih gitu salahkeun, silih lanat, silih omong wah gus kacau balau gus di neraka teh. Gus nyarekan anu segala macem. Ditanyakeun si anu ka mana can datang, si anu ka mana can datang. Paus ka mana paus? Ayo urang kejar paus ya buang ka warah cek dia paus. Waduh. Ieu gara-gara nyana ya urang ya. Mana kardinal teangan pausna kardinalna di teangan kabeh. Geus karumpul kabeh. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeuni liulahum kanu arawal ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun. Nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana kuari mah pangeran teh Allah. Deka mana deh atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu gitu kan malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngebuncal-buncal dirinya teh disiksa. Nu ngaran Manat nu ngaran Uzza kobe aya di dinya anu kuari patung-patung Maryam, patung-patung Kangjeng Nabi Isa, patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya. Teu hayangeun mualah punya Nabi ancur-ancurkeun di neraka. Goblok sia, goblok tolol gara-gara sia. Wah, acur. Pangeran-pangeran teh ajur di neraka. Ngomong deh pangeran. Atuh sia anu nita nyembah ka aing. Pangeran ngomong, kos dukun teh mah pangerannya. Kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu. Cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing. Kami mah dititana ku paus atuh teangkeun pausna ku sia teangkeun pausna. Wah, paus nu pertama kahiji kadua. Terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun pemimpin-pemimpin Hindu, pemimpin-pemimpin Buddha, pemimpin-pemimpin kitu Konghucu. Kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun nu mantap pengikut-pengikutna lapor ka Gusti Allah. Rabbana haulai adalluna
Gusti Pangeran abdi sadaya. Cek malaikat ngaku kan bahwa pangeran-pangeran teh Allah. Naon ya? Kami dek lapor ke pangeran haula itah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ya kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin budak Konghucu dan lain sebagainya adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan ku ayana sakitu kami mohon fatih madzaban dipan minan nar kami mah benta ieu pamimpin-pamimpin teh cek sadarakana leuwih tibatan kami tikal menta ditikal-tikal nyana ka pemimpin-pemimpin baheula sia ka aing nyasarkeun ngajakan ka Tritunggal ngajakan ka patung ngajakan ka kayu ngajakan nyembah ka makhluk kuari sia didarakan laporkeun ku aing sia ka pangeran Gusti kieu pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami beres siksaanana lipat gandakeun ulah disewakeun ke kami. Kubaca Gusti Allah qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun sebenarna mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tiklan-tiklan pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksana tikal-tikalan maneh geus sarua ditikal-tikal jair urusan siksa makarasana ku masing-masing walakin la talamun cuman maneh mah henteu nyaho malikul farikin siksaan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan sieu kumaha siksana sieu kumaha siksana sieu kumaha siksaanana tah eta teh tinggal dirasakeun bae cak Gusti Allah ulah boga pencapaian ta sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui coba aduh mentek aya keur di dunia teh tilu karti kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kadua pamimpin Yahudi katilu pamimpin Hindu kaopat kiai ngarobrol bae nyana di warung kopi aura di warung kopi ngobrol celeduk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang cak Nasrani teh aya kami atuh pasti kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket ta bapa ka anak bener coba saurang deui wow cak Katolik teh atuh kami leuwih deket mah emang kumaha atuh kami mapan Tuhan ge bapa langsung Tuhan Bapa moal aya tandingna tuh ngaran-ngaran Bapa tuh wow aya bahasa pribahasa segalak-galakna Bapa tilok kadahar jurig ya kan oke jadi cek Hindu tetep nu paling deket ke pangeran mah kami emang kumaha pan kami maka Bapa teh nyoba ka pangeran teh Om kan Hindu mah Sinta Om wih atuh Om mah moal aya duana sakeun bener nah, kuari mah kabehan menuju ka kiai. Nah kalau di Islam itu bagaimana kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana kiai gideg bae kumaha ya aing kada teh ieu mah Tuhan anaknya Tuhan bapak ieu om gitu kan kabeneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid begitu aya masjid diajak punya ka masjid kabeh naik ka munara ayo ikut mana ini dekat sekali ceknya dengan Tuhan kalau masuk menara naik ka luhur makanya 50 meter mah ka luhur pas tanggal luhur adzan Allahu Akbar tuh itu pangerannya tuh itu Tuhan tuh mana tah Allahu Akbar ceknya lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngegejeburkeun ka handap geura geus
ngaragakeun maneh ka pagi ge jeung pangeran sia tolol kiai tolol teh Pak Kiai ngalojokeun batur mun hayang ka panggih geus ulah make carita-carita bapa anak segala uwa segala incu ulah sakeuna teh geus bae tah kadenge tah pas Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan. Coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan. Kalau nggak percaya, ayo sih ngaragakeun maneh ge. Ditolol tuh, itu tolol kabehan nih urang jeung nanti. Teh ieu engke kaya walala cak kiai teh engke di akhirat kuari mah kabeh pada ngaku darareukeut. Maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan anak. Isa ngaranna maneh ngaku deket lantaran aya Tuhan Bapa maneh ngarasa deket lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebutna Tritunggal di dieu ngarasa deket bae sarua bae sinta-sinta om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deket ge kanyahoanana mah engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deket ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran. Iya tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhrahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pamimpin-pamimpin kafir jeung pengikut-pengikutna lantaran silih salakeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok ngadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok ngadengekeun dina maulidan kami sok ngadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh ngadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos kana itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka dieu bae maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat ulahum li ukhrahum dek meminta ka pangeran cek nyana teh aduh pamakana lakum alaina min fadlin teu aya unggulna maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lan takfuru bisababina lantaran maneh kalakul kalalupur teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur panahan wa antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pemimpin Yahudi jeung bawahanana pamimpin Nasrani jeung pengikutna pamimpin Buddha jeung pengikutna pamimpin Konghucu Protestan dan lain sebagainya ribut engke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih laknat silih carekan silih tolol silih goblok jaba tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti dituna ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara ja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasar wa geus ulah aya nanaon rame di neraka kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakuburan maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodan ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batin mah manehanana geus seuseurean di sorga kitu keneh di Irak sedengkeun sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa
siap-siap bae jiku Pak. Ya Allah ya Rabbi dek kumaha emang kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang meuli naon bae geus persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani urang meuli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja kumaha tuh berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen di sisi lain lantarannya ada nu ngadominasi tentang politik yang perekonomian orang nyumbang kanyana sadar atau tidak sadar seperti eta lah dikondisikan seperti eta kubodona orang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika orang tinggal nyalakan penggede orang bae pokos kitu atuh hese kembali deui urang ka urang kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade nu tadi nama sarua bae kiai itu ge sing hade mulai barang dibere saeutik sing hade rada detik sing hade barang dibere rada gede nek barang dibere deui cicing mah tam iya dek kumaha jadi kembali nama ke orang-orang kene ketika baheula teh urang mung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten Serang Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teh kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan jadi nyata pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo kitu nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama deuk dijadikeun proyek ya aing mah nyaho jasa teh ka kiaina ja datang ka imah man minta tanda tangan kuari gadeuleu bae kumisna je minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun geus bol kumaon ka belah dieuna dibere mulai eueuh soraan diumrohkeun jeung Ki Budoli pan ka ditu henteu Ki Budoli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang kiai kudaon milih awewe di Serang milih awewe ketika kurang disindiran weh kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak atuh kumaha kakak bae tuh ka ditu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak tuh pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon tuh emang sia mah kabere nyaho bae sekupi segala mio wah malayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur orang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulan data ieu tah gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kukumat selama orang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus cak nu ditampal Ambon naon teh nu kieu nah sia moal nya pokona kieu bae lah pokona mah heuh naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi nu mantak raruntuh ke pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang
Dan tadi nama ayah santrian alhamdulillah 200 mah ayah mingguan anak ayah 500 mah aju kiai na dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah nya teh toab dan lain sebagainya, padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pan di sing hade yang munggah haji mah kade biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade ari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia hitut itu ilo itu can datang ke tempat ngariungnya na geus bebeja kiai hayang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun gunyana didadatkeun keluar bukur kepret geus atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut barang dibuka cucut nyunyut eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu teu sadar teh kiai sing sadar gara-gara ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan dedeh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus ka belah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareuweuh kabeh titah kusaha gerak Allah mingguan nu tadi geus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate si aya penyakitan bego hubud dunya tah ulah sok batur hubud dunya dirina deh cenah kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamer ti Allah resep jeung henteu nama rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu mah anu kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur manggeus ka awang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar masyaallah kula nu mantap ngomong gitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepes ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumian ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana cenah emang santri ajur kabeh ku bom beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat iradatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu us nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna cari leutik cenah ge nah ieu tah teu karasa ku cenah di dunia teh kos karari ajur lain hiji lain dua masyaallah mantak aya kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran pahar moko datang
Oh nu ieu si mamang-mamang nembung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misah tak di dieu mah dibangun gede kekuatanna hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti keneh ku di eksis keneh bae masyaallah aya naon bae eta Golkar mah sebab tadina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tadi mimitian tidinya tah oren kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu dayakeun tobat heran aing mah heran heuh sakali deui enahan ngomongkeun ge hayang aing mah tobat tak kiai teh ja ilmuna ayakeun keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka abah bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah terido eta lamun hayang bagusnya tobat cara tobat tuh kebeulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah itu mah beulem pondokna cekeun teh lamun can dibeulem can jadi tama tobatna tuh eta mah meureunnan nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula lamun kadatangan tak kamari kan kula ajak kerpai kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere ka aing salamet aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah gubernur teu mere berarti pelit kan kitu mere pelit kan berarti kan emang teu hayang teu jadi lamun kadenge gubernur datang bupati datang lillahi ta'ala teu merena naon eta datang bunga bae secara kemanusiaannya na manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek kiai Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan ka wali kota nganasehatan teu reun kula mah nganasehatan cara kula nganasehatan kelalagaan kana nasehat kelalagaan kana janyana ge sarua yang salamet di akhirat tembung ka neraka ji atuh sarua ku cara kula engke nganasehatanana geus teu wani mere sebab nyana ge meureun dibisiki tadi ati jangan suka ngasih sama Ki Uci emang kenapa kalau sedikit engke bahaya kalau gede boleh kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana sing kuat seperti kitu jadi kadoleuna akrab bae geus kura kira ngelalagaan ku kumaha ge yang teh yang dibere jieunan atuh geus bae juga beneran teu mere atuh geus pas ngaranna beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salah amat urang nganasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sapeker bloon pan ieu kumaha tuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pemimpin-pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun
kualima geus ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahan lantaran kabege disiksa ku ari marasakeun bae ku maneh alazab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu ku maneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh ieu teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hihiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial ta budak aduh nya bisa ngagerokeun Sina Umar jawara Umar seret Haji Pendi waduh cik Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjangnya nanya Masya Allah urang teh ku deukeut da urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali dua kali tilu kali 4 kali 5 kali geus aya 11 kalina perasaan tis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae heula Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh kula mah inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus bae langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat tas isya bada isya naon ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudnya kejadian kos kitu aya naon oh ngaji bada maghrib lain bada isya ngaji bada maghrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabelah dina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae dirinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati Abah kunaon tuh aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantak teu kuat Abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali na hadir Masya Allah deuk kumaha coba eta coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi bow mantap sing hade urang ku ari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi waduh cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh asana di pareuman ku ari kene sial cek lihat teh ai ku ki oci olam aing teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan ki oci da maca cakna di jero teu neuleueun ka aing tapi pan Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta mah urang lamun inget ka dinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian-pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki Arwani Kudus kurang muringkak bulu keur muludan pak
kermuludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum sekolah biasa udah datang suk bayinya asup ke jero kamar terus bayi ngedeng terus teka luar deui saat eta terus masya Allah teka keluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian nanon mimiti cek ngana begitu hadiah puji sengit anu hese nyaritakeunana sabada sengit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cek nyana datang diiring kos gitulah caritana terus jana ge nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadang ku Kangjeng Nabi engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeul aing keur kadinya cak Kanjeng Nabi nyana aya dirinya emang nyana nyumbang aku sadus doang tapi aing pokoknya hadir kadinya nyana keur aya ndek kumaha deui coba ieu jis anu nyaho urang mah neangan kauntungan di mana bae kajen teuing teu salat asal moduleun hadir bela abeh Kanjeng Nabi kadinya leuleuh kitu bae geus urang mah mentak geus muludan hadir bae geus pokona asakan deuleuh ku Kanjeng Nabi na dirinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleuh kajian cek masyarakat tah mah carang salat tah mah seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok neuleuhna keur muludan jangan kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos dia mantap geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aqua sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit mokos gitu cak Kanjeng Nabi deuk ka surga keuna teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan pekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke pae di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut da jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap ku Gusti Allah olah ribut maneh rasakeun bae siksa kulantaran maneh kufur musyrik waktu di alam dunia geus rasakeun abadal abidina wa amadal amidin wates wangeuna terus bae disiksa di akhirat na'udzubillah min dzalik tinggal dilanjutkan ku jelema anu ngabohongkeun kana ayat ka innal ladzina kazzabu wallahu a'lam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi